Drama Sunda Ulat Pelet Ker Sikabayan. Dina hiji waktu, Iteng dibaturan kusari nungguan kabayan nu bakal balik ti Jakarta. Kabayan nyaeta pemuda kampung Jak-Jak nu ayeuna geus sukses jadi bandar eceng gondok jeung sagala rupa karajinan tina eceng gondok. Nah, hanya sekarang kabayan tuh can datang-datang wae nya. Kita mau ke suatu apa? Kan di Jakarta teh macet gara-gara aya nungkan. Kela naon nungkan ada di TV mah teu aya berita tangkal nungkan dah. Iya ya. Telila si kabayan akhirna datang bari mamawa tas gede nu isina masih misteri ilahi. Kang Kabayan. Itu. Kang Kabayan. Itu. Geus aku gorokan wae jauh keneh ge jeung sabarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kampung tercinta teh ya. Kumaha ye kabar neng Iteng? Pujian hati akang, kangen teh ka akang. Ih si akang mah nya atuh sae komode Kang Kabayan atos aya di dieu. Alas ya kabayan eta naon cigatas. Ieu teh tas apal teh ieu sing naon? Emang naon gitu? Ieu tinggali. Wah, duit. Wah, sukses ya jadi bandar eceng gondok teh. Nya atuh alhamdulillah. Keur asik si kabayan, Iteng jeung sari ngawangkong. Ujuk-ujuk nelis nyamperkeun si kabayan. Nelis teh nyaeta mantan kabogoh si kabayan pas baheula ditinggalkeun pedah si kabayan sangsara. Aya bandar eceng atuh teh ya geuning. Nelis nya mohon alhamdulillah. Akang mah eta sukses. Kumaha lamun urang? Kang, hayu orang kasih abah, si abah pasti tos nontosan. Kangen kakang Kabayan oge. Nya tuh hayu nalis punten nya bari katen abah heula. Nya sok we Hayu san. Ih, sebel deh. Nah sih si Kang Kabayan bet hari-hari ka urang. Hal orang kan geulis modis teh jiga si Iteng kampungan gaptek beunangan cara ieu mah si Kang Kabayan besok deui ka urang. Naon eta? Paranormal viral, bahduda bingsat segala jenis masalah aya solusi. Paranormal ieu amun urang ngadanangan ieu paranormal, pasti aya cara yang balikan di Kang Kabayan. Si kabayan jeung Iteng datang nepangan si abah, katingali si abah keur nyeruput kopi di tepas imah. Mantap, lur kopi teh euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kabayan. Aduh, abah teh sono pisan ka mantu abah. Ya bah, abi ge sono pisan ka abah. Komodi ka anak abah ieu. Ih, si akang mah. Aduh, budak ayeuna nya. Aduh, aya mah sukses. Ya sia-sia abang ngamodal ecing satangkal. Ya bah kan eta ge karena duit doa usaha ikhtiar tawakal salah sajina usaha modal usaha ti abah teh ya. Amin. Atuh alus ari kitu mah ya. Iraha deuk ngelamar budak abah teh ya. Kumaha nih? Kumaha kamu? Atuh kumaha mun minggu hareup urang diungkeun. Ya tuh bah urang riungkeun wae si Ambu. Nelis datang ke paranormal viral, baranda bengsrat. Sugan teh salah alamat da soalna pas Nelis datang, Mbah Dukun teh kalakah ngevlog bari dahar sebelah. Salah gitu iya alamatnya. Nah hanya dukun teh kalau kahmuk bang seblak bah Pasti kan dia kata solusi yang masalah percintaan kan? nah apa tapi macam ngomong Ya apa atuh kan abang aku gak info. Siapa atuh? Sok, kan dia rek peta peton. Pet lauk, pet ayam, kulit peton sok segala aya. pengen ada langsung ambu atau bahan langsung tokcer. Oke, asal duitna heula ka dieu. Kayaknya bah pakai Shopee Pay Later kalau beda dibayar. Jangan satu ka dieu. Tolong pakai bunga ya. Bunga naon? Bunga bang.
Si Kabayan jeung Iteung keur diuk duduaan di kebon. Di teras ketang, manehna asik ngobrolkeun naon wae souvenir lamun kawin engke. Nikah souvenirnya bari naon? Yang anu lucu Kang, sareng warna-warni. Naon tah? Anak hayam di pikok Kang. Euleuh si Eneng ngabodor wae. Karunya eta anak hayam geus pirang. Keur asik ngobrol paduduaan, telila datang si Nelis nyamperkeun si Kabayan. Iteung geus cemberut wae ningalina. Kang Kabayan. Awas. Nelis aya naon? Kang Kabayan, sebenarnya teh abi teh masih cinta ka Kang Kabayan. Hampura lis akang matus panceuk kana Iteung teu tiasa balikan jeung Nelis deui. Nah, tuh aya kitu mah, tapi nulis teh bade masihan penampilan terakhir untuk Kang Kabayan. Naon kitu? Neng bari nyinden atau bari kuda lumping? Tinggal we hayu. Kang Kabayan bogoh deh karena sana gelis juga Bill Elis. Nelis? Nah, akang aya di dieu. Ya si akang menghilapnya pan bade kamu minulis. Nya kitu. Nya hayu atuh akang. Kang Kabayan. Nah, Akang jeung si Nelis. Sahanya? Eta ngefans Kang antekeun we. Itu kunaon. Nah, bapak sehan di dia terus biasa ninggalin si Nelis jeung si Kabayan. Duka atuh da bieu teh si Kang Kabayan teh dideuketan ku si Nelis terus dinyanyikeun bari di auran ku kembang. Rahasia boba di pelet. Hayu tuang bebeja kasih Abah. Sari jeung Iteung lempang buru-buru nyamperkeun si Abah tuluy bebejayan si Kabayan teh geus dipelet ku si Nelis. Abah, bah si Kang Kabayan, bah. Kunaon si Kabayan? Si Kabayan di pelet ku si Nelis, Bah. Astagfirullah. Geus hayu urang pesunan si Kabayan. Si Kabayan jeung si Nelis keur jalan-jalan mesra pisan jiga baheula pas bobogohan. Ayeuna niatna oge dek ka mall cenah, tapi di tengah jalan si Abah kaburu megat. Kabayan. Aya naon, Mbah? Nah, aing mah di kakak jeung si Nelis. Kan Nelis teh bobogoh lagi. Astagfirullahaladzim, beneran kapelet mana ku diobatan ya mah barudak. Weh. Jing jeripit film bajing kacapit. Ya Allah, kabulkeun doa ibu sadarkeun Kang Kabayan ya Allah. Neng Iteung, Akang tuh sadar, alhamdulillah sadar naon. Bill, mana bieu teh dipelet ku si Nelis tah. Astagfirullah, berarti nyangka. Akan hampura nulis teh hilap akan hampura. Wah, mah dihampura, tapi mana tong kanggo akang jeung deui bisa digantung moal. Nya akan mamual deui nulis mamual deui hampura akan. Basur orang ngebaso jeung nyeblak mah lieur kieu mah dilapar ya ku akang tak ayo. Nelis nyamperkeun deui Mbah Duda tapi ayeuna manehna geus nutup praktek paranormalna. Ganti profesi jadi dagang seblak. Bah gagal. Ongkos cenah tok cer tapi nah hal jol cager. Nya kan tok cer tadi ketok encer, diketok sakali cager atuh. Dan satu ari gagal mah dan kita bisa dipaksa, mending orang dagang sebelah. Ih, harbah tina pun jadi seblak. Ya mbah mah geus kolot, hayang tobat. Jadi we ali profesi ti dukun, jadi ka tukang sebelah. Atuh aturan dan afiliator we. Atunya daripada mengejar cinta yang gak pasti, mending jadi tukang seblak. Nah, hayu